cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener. Heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna beleb. Jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek, awakna naon kitu ngaranna teger, tapi otakna ieu adalah otakna mengpeleh. Lauk mah kos kitu beda jeung daging. Mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali menyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging. Ayo siap berat eta. Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah ieu mah lauk teu kaarti mentak di suratan